panutan alam nyatana ka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wong ieu urang masih keneh dipaparin kesempatan pikeun meeling putri Rasul nya Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaiha salam. Diurang gelaran Sayyidah Fatimah di Kabuyutan di Nusantara nya disebat Ibu Pertiwi. Dina haleuangna naon? Baranang bentang sekelintang di langit jurit mikalang ya. Siliwangi ngadeg di Tasik melitna ati tukar kiwari gawerna maung bayangan ya. Anu para putra Pertiwi ya, gumelarna para putra Pertiwi teh saha ya. Nya di Baginda Hasan, Baginda Husain dugi ka Imam Muhammad Al-Mahdi Ratu Adil saja. Perih ya sadaya pejuang-pejuang kaum Hawa di Nusantara nya nyoko ka putri Rasul Sayyidah Fatimah ya. Saha ya bel itu ya bade ngawitan di mana di Pajajaran Anyar mangga ya. Saha Nyenda Gelis ya, Raden Nyimas ya, Subang Larang ya, nu janten garwana ya, Prabu Siliwangi, Prabu Surawisesa ya. Ini Subang Larang ya, Nyimas Subang Larang, Syarifah Mudaim ya, Nyi Ageng Serang, terus ya cek sakawa istri Prabu Siliwangi teh aya saperiji ya dina YouTube madame 150 hiji cik ari penduduk Nusantara harita sabaraha ya, berarti di tiap pertempatan gaduh garwa ya. Raden Nyimas Inten Dewata di Garut mata Garut Kota Intan eta garwana nu katilu ya, mata Aheng ya. Nyokona ka saha? Ka Sayyidah Fatimah ya. Name-namena Araheng Cut Nyadin Behdi ya, abad 18 ya, Nyi Ageng Serang ya, gitu. Abad 16 ya, abad 14 ya, Syarifah Mudaim Rara Santang nu janten ibu ti Kanjeng Syarif Hidayatullah ya. Gacan putrina Syekh Jafar Shodiq di Garut ya, di Gunung Haruman Cipiuk ya,
nu kawentarna diri itu eyang apuh tapi nami sajatina Raden Nyimas Siti Fatimah. Ya. Mana deui? Ya. Seur garwana Semadara Mirasuta Wijaya ya eta abad 18 ya 18 11 ya di Cikunul ya saha namina Raden Nyimas Siti Fatimah Sekarwangi ya tadi duwi ka Bali ya di Bali Raden Nyimas Ayu Agung nami sajatina Raden Nyimas Siti Khadijah ya. Jadi seueur gelaran-gelaran anu nyokok ka Sayyidah Fatimah dugi ka cai wae ya ya cenah bae dieureunkeun cai di langit ulah ya ieu cai barokah kamari we pas ulang tahun AMX cenah garing nya gitu ya nyohonkeun mamenang tapi aya nama cai barokah paparin tina Nur Fatimah Sayyidah Fatimah cahayana Sayyidah Fatimah ulah ditolak asupkeun mun dina wudu dina naon soca dibukakeun cai abdas lepet kana soca insyaallah soca dama ya nyuhunkeun kabarokahan ti Sayyidah Fatimah ya ya tapi orang kan eta kabarokahanan ya barokah ya dua sasih di kabuyutan Jumadil awal Jumadil akhir eta teu leupas tina ngabahas kautamian Sayyidah Fatimah putri ya cik ibu-ibu aya teh nu hayang neleban gitu ya kaum hawa cik ari idola ieu Sri Kandi AMX idolana naon kasaha ya idola perempuanna kasaha ya ka Fatimah atau ka Sri Kandi Karbala itu Sayyidah Zainab atau ka saha ya Nyi Ageng Serang tokoh-tokoh pejuang ya ngabelaan lemah cai nyokok spiritna kesemangatanana di putri Rasul ya sareng putrina Baginda Ali Sayyidah Zainab ya binti Amirul Mukminin ieu sahadahna Sayyidah Fatimah wengi ieu ku abah tos diumumkeun urang meeling sahadahna tilar dunyana ya putri Rasul mae nu kiat ya mae nu kiat temen ngadongengkeun ya hiji sakawa ya dina assalamualaikum ya dina salat wae urang tos aya assalamualaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh ya sahada barokahna Kangjeng Nabi ya salam ka anjeun ya Nabiullah salam ti saha eta teh
ti Baginda Ali. Baginda Ali salam ka Kangjeng Nabi, assalamu alaika ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam ka anjeun ya Nabi Allah, tur nu nyana barokah, saha barokahna? Sayyidah Fatimah Zahra alaihissalam. Saur Baginda Nabi diwalar, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Gusti ya ngadangu ieu dua makhluk ciptaanana dan melanana ya silih doakeun ya silih doakeun ya antukna Gusti ngawaler dua salam eta kunaon assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh dijantankan salam dina salatnya Kang Beri ya salam ya jantankan salam dina salat ya leres ya gitu oke sholawat ya sholawat tasahud asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Namanya sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Tasawud awal atau nabi tasawud ya la sholata liman sholawat teu sah sholatna hiji jalma upami teu ngaos sholat sholawat. Mun kitu sholawat teh naonnya ya nya Gusti wae teh sholawat ya ieu parentah sholawat teh lain parentah abah ya Kang Asep sanes parentah apa abah mau majak ya parentah naon parentah Gusti. Gusti marentahkeun sholawatan yang ngaoskeun sholawat Gusti na oge sholawat. Aya urang mah pan rata-rata mun urang marentah urang teh kadang-kadang henteu nya ya leres teh dik kira-kira naon ya marentah naon nu bisa dilaksanakeun urang oge bisa ngalaksanakeun ya Gusti mah marentah sholawat Gustina nyontoan ya ya surat naon teh ya orang siri rautan ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Gusti sarang para malaikatna parantos sholawat ya jalma nu areling apa mah nu eling we sebab nu iman mah ya ngaku iman seueur ya leres teh ya nu ngaku iman seueur tapi seueur anu teu eling ya, jadi apa mah ngagrona zaman nu areling graprak aranjeun sholawat ka Baginda Muhammad sangkan salamet dunya akhirat ya sing yakin ya apa ngadangukon perdebatan ya wah ya ayeuna bahasa agama geus dijadikeun buah bibir ya dijadikan alat pikeun nyarekan ya pikeun naon deui ya politik ya wah barupa ya tetep ya urang kada awas ya ieu panungtung ya
sakasuna ayeuna anjing 20 hiji tah 22 Desember teh sakasuna pas nincak ya hari ibu. Waduh, ibu-ibu ya rada atoh tapi duka eling duka henteu ya menghormati hari ibu duka apa duka henteu ya lantaran bawa bapana ge tarang ajenan ini hari ibu nih penghormatan geus masakna aya mah kuring cek caroge teh nya gitu daya jika nantinya hesenya sesahnya ya nanti kabah mantara seueur ya mohon hoyong wae mang nyetrikakeun amal soleh ya henteu wae da baju pangsimah teu kedah disetrika. Sayyidah Fatimah Sayyidah Fatimah teh dijamin teh kasucianna dijamin pesana ya saha nu ngajamin kasucian Sayyidah Fatimah saha Gusti innama yuridullah liyudhiba ankum rijsa ahlul baiti wa yutahhirukum tathhira naon deh ya innama yuridullah liyudhiba ankum rijsa ahlul baiti wa yutahhirukum tathhira ya surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 33 cek ya naon eta jaminan kasucian ya satemana Gusti parantos ngaleungitkeun kotoran ris ya dusta nista nu aya dina diri aranja nu aya ahlul bait wa yutahhirukum tathhira ya ku suci sasuci lain urang nu ngajamina ya urang mah upami bobos wae kedah wudu ya nah Sayyidah Fatimah ya salami ku melenang ya mantenna teu pernah ngalaman head teu pernah marginan terus dijamin kasucian jadi head teh kotor ning aya bahasa nuju naon cenah nuju kareseban ya apal teh kareseban nuju kotoran ya terus diperhalus ku bahasa kaurhun kareseban ayeuna naon nuju halangan ya gitu ya terus kunaon cenah bet ngabahas nu kareta urang teh di dieu tina palawangan menjadi inung jenjang sadayana we nya gitu ya matak kudu hormat kana jadi inung teh nya kudu ngajenan cek karuhun inung aya sabariji ya aya inung anteur saya inung anteur cek nu islami di kabupaten apa teh inung anteur cah ya anu nganterkeun gumelarna sadaya makhluk ka alam dunya saha Gusti pamuka nalawang saketeng saha Kangjeng Nabi Muhammad dina nur eta inung anteur tanu nganterkeun ya nu kadua inung cokot cenah tuh inung cokot ya inung cokot saha Babu Hawa Siti Hawa atau Eva dicanak ku Kangjeng Nabi Adam nu katila we saha ka inung urang nu ngandung 8 bulan aya nu 12 bulan oge ya nu genep bulan aya
Ya, sana keneput. Ya, Imam Husain alaihissalam, Nabiullah Isa alaihissalam. Ya, kayak gitu. Ya, bapak Nabi kena sasi, ada kerok. Ya, baca ngitungna tingges. Ya, bulan kedua kau 45 na. Ya, namanya dihitung. Anu saatanan tadi itu. Ya, sebab 2 kali head jeneman teh berarti jadi itu. Ya. Nah siapa juga ibu-ibu wae itu. Lain apa keur ngawartosan. Ya, ain pengalaman mah ibu-ibu da apa mah teu ngalaman. Ya. Gitu. Terus tak kautamian Sayyidah Fatimah di antarana ya henteu ngalaman naon head. Margi tos dijamin kasucianna ku Gusti Nu Maha. Jadi aing dina kasuci. Ya. Anu jadi kelemahan kaum Hawa, kaum perempuan nya. Nya. Naon? Kesok. Soket. Ya. Puasa kapan jadi batal. Salat jadi batal, haji jadi batal. Ya. Naon deui? Ya, dikurangan tah. Ya, matak singkol ibu-ibu. Ya. Urang namalan eta kecuali nu tos lireh. Ya. Nu tos lirehna pasti ya eta mah kedah seueur ya. Naon arakatkeun diri ka Gusti ya, komo nu tos 80 tahun ya. Ayeuna 80 tahun ya. Pas jantan tawanan Gusti ya. 80 tahun saanya ya. Ya, terus jantan tawanan Gusti di muka bumi. Mun urang gaduh kana ibu Yuswa 80 tahun sok buru-buru sunkeun. Ya, pengampuran ya. Doana ijabah tuh. Ya. Oyong umur 80 tahun ibu-ibu. Oyong ya. Ya. Perlu Elizabeth istrina Nabi Zakaria 80 tahun ngandung deui. Kumaha mun kitu? Kersan teu. Paneta mah Elizabeth. Ya. Elizabeth teh istri Nabi Zakaria. Ya. Yuswa 80 tahun, Nabi Zakaria tos hampir 100 tahun. Ya, ngadoa yang gaduh putra. Ya. Gusti cenah abdi teh ya, geus sarempo. Ya. Ieu tuduhan ti umat ya, fitnah moanya cenah Nabi manul. Tuh, pan kitu. Ya. Nabi Zakaria dilecehkan lantaran teu boga keturunan. Ya. Munajat Kanjeng Nabi Zakaria. Ya. Aya urang mah teu kudu dilecehkeun loba keturunannya. Ieu mah jang nu can boga nu hese ya, aya resepna. Ya. Saur Nabi Zakaria, saur Gusti ka Nabi Zakaria naon? Ya. Ya Zakaria puasa teu nyarios hanya 3 dinten. Ya. Urang mah nih teu nyarios 12 jam wae. Geus asa teu tolonyong. Nabi Zakaria 3 dinten. Ai ka Gusti mah nyarios ngadoa. Ya. Ngan kapapada teu nyarios. Alhamdulillah ya sakali deui ya dina meling Sayyidah Fatimah teh tah dina saatos teu acan tebih ti Kangjeng Nabi Muhammad tilar dunya ya. Sayyidah Fatimah dipaksa ya baginda Ali supados mengakui ya kahalifahan anu hasil steering committee ya, hasil di Sakifah
ya. Abu Bakar, Umar, Utsman, ya. Saha, ya. Bayat, oh pan harita bayat. Sing horeng perebut kekuasaan, baginda Nabi, layonna masih kene base, ya. Kan gitu, can 100 poe geus perebut kekuasaan, ya. Sayyidah Fatimah ke baginda Ali, ya. Tumrak pantona baginda Ali ditumrak ku kuda, ya. Eta nu ngaku sahabat. Tapi Sayyidah Fatimah tos apa? Tos dipaparin apa ku baginda Nabi? Yen kalakuan, ya, anu saatos tilarunya Kanjeng Nabi, ya, bakal terjadi, bakal kejadian para sahabatna anu disebut cek Buya Sakur mah murtad, ya. Sayyidah Fatimah nunjung anak nu kandungan nu katilu tos dipaparin nami ku baginda Ali, ya, ku baginda Nabi, ya, nami putra, ya, ti Sayyidah Fatimah teh aya 3. Hiji Sayyidina Hasan, kedua Sayyidina Husain, nu katilu Sayyidina Muhsin. Hasan, Husain, Muhsin, ya. Dina kandungan 3 sasi kulantaran kagencet ku panto, ya, ya. Oh iya mah cenah dongeng abah cenah, ya, mangga, ya. Kagencet panto di mana pantona ditumrak ku kuda, eta panto gerenelna langsung ngagencet nemrak ka Sayyidah Fatimah dugi ka gugu-guguran, ya. Sayyidah Fatimah ngadu anu janten ramana, ya Nabi Allah, ya Rasulullah, ya abati, ya geningan sahabat anjeun teh ieu kalakuana, ya. Komo deui sahabat urang, ya kade ya, ya ieu mah jeung pelajaran, ya, pelajaran orang, ya, sahabat Nabi wae gitu, ya, ya. Satu kajantaran gitu terami saya dapat tilar dunia syahid syahadat, ya. Aya wasiat ka baginda Ali, ya, lamun kuring tilar dunia waya imam Fatimah wa nyebat Imam Ali, ya, entah nyebutkan nami, ya, waya Amirul Mukminin, ya, Khalifatur Rasulillah, Wasir Rasulillah, ya, Imamul Muhtadin, Imamul Muttaqin, kuring wasiat eta para sahabat tong cina ngiring ngurepkeun kuring, tong dibejaan di mana kuring dikurepkeun, beting-beting dikuburkan, dikurupkan anak Sayyidah Fatimah, ya, ku baginda Ali disangakeun ka Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya, kuring nyangakeun ieu layon putri anjeun, ya, Az-Zahra alaiha salam, kuring parantos rengse pancen amanat pina makam Kangjeng Nabi, ya, Kangjeng Nabi keluar pananganana nampi eta layon Sayyidah Fatimah. Berarti di mana? Di mana makamna? Dugi kaki wari ditutup daya apal. Padahal setina riwayat, ya, Kangjeng Nabi nampi layona Sayyidah Fatimah Zahra, ya. Baginda Ali talkin tah
talkin baginda Ali talkin teh tradisi talkin dugi ka kiwari dikawitan aja di baginda Ali di mana Sayyidah Fatimah tilar dunya. Nu kadua wong ieu teh ya saatos tadi Sayyidah Fatimah tilar dunya nya zuriatna ya sewasiwina Sayyidah Fatimah nu ka-37 nya Habib Ayyub Muhammad Asgaf ya bin Salim Asgaf ya anu kurang sok dijarahan makamna di Cibarune. Tos sabaraha tahun sabaraha warsi 17 tahun ya. Perjalanan Abah sareng anjeunna ya yang ngagicrek jauh ya. Saur Mama Abdullah bin Nuh ya rahmatullah alaih tahun 87 Abah ya nu kasep di mana? Oh dah hari tamat sana janggotan apa nya gitu ya masih kene nganggo kana jin wah ya ejas kene ya enak wes make pangsit tahun 87 Pak ya di Bandung Mama ya Mama Abdullah bin Nuh nu gaduh pesantren Al-Ihya di Jasinga Bogor ya nuju pidato ulang tahun revolusi Republik Islam Iran ya setacan pidato anjeunna ngobrol lah ya eta ajeuna ya duta besar jigana jangguna jeung beri sami tah duta besar harita ya nambena Syed Husain Mirfakhr ya komandan Pasdaran komandan tempur Pasdaran jangkung badak Mama Abdullah bin Nuh dicanak tina mercy bari dikana kursi roda teh dipangku ku anjeunna langsung calik tina kursi dipangku juga mangkorok ya calik ya apa naraket ya aya pesen di Mama harita anjeun ya tahun 87 pangjiarahankeun dulur-dulur Mama hiji Buya Dimyati ingat kene tadi ya oh, ingat kene tadi nu antena tadi ya nu kadua Mama Hoer Apandi Ciberem Tasik nu katilu Ayyub Muhammad Habib Ayyub Muhammad ya nu pangpayuna penak sareng Abah nya Habib Ayyub di mana nuju di Pekalongan tahun 87 Abah ya ngalunguhan ya peristiwa Idul Qadir ya 18 Rayagung ya anu ngadoana anjeunna ya di Pekalongan ya di Manten ya dupika kasih sah eta bahasa Sundana ya bahasa Sunda ningrat ya mencek orang Jawa mah kromo inggil ya di Manten tahun seberapa 88 ya gitu tahun 82 tepang di Bandung alhamdulillah Abah janten supir antar jemput kanggo anjeunna ngawulang bab akhlak ka marang kali sekolah di SMA Mutahar Dirin nya Din ya kawulang ka Pak Ayyub kawulang tadi di alumni pertama jadi ya Erta mana Erta ya alumni pertama ya
SMA Matahari nu para degong nu baong ya diusap masakana Bapak Ayib ya didoakan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim pageur budak ayo urang kumaha cik doa sarua sok doa na jeung Habib Ayib doakeun ku urang subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anger bedegong berarti aya naon lain doana nu teu mati ya urangna bab yakinak kurang nya doa besarua apa doa malaikat nya doa malaikat ya tah tahun 2002 tahun 2000 ya Bapak Rengse, dua Rengse selama 8 tahun ngawulang anjeunna oge pas tedamang tapi pengobatan ya ngalangkungan radio Antasalam pengobatan lewat radio per telepon ya dongeng hiji kiai hiji ulama anu ku abah teu gaduh santri tah eta teu gaduh santri abah teu gaduh pasantren abah ge bingung nya gitu tapi ini terus pesan Mama Abdullah bin ya ternyata Mama Abdullah bin Nuh uninga ya ulama ruhani yuswana tepi Mama harita tos bade 80 ya tahun 87 Abah Ayib tilar dunya ya dina tahun 2004 ya pas kamari malam Jumat ya anu ka 17 nah ya urang ya uninga ya masjid ieu ya sadaacan tilar dunya tahun 2004 14 dinten sadaacan wengi-wengi dijajab ku putrana ya anu ya tuh Habib Haidar dijajabkeun kana setan ya hadir padahal sampai anak stroke ringan ya kena stroke nyarios teu bentes mapah digandeng tapi begitu naik ke tangga masjid tak ya sujud di lantai 2 saatos di dia sujud di lantai 2 sujud amanat ke Abah pasang nami dina reling lantai 2 nami 14 manusia suci Kanjeng Nabi Muhammad Sayyidah Fatimah Baginda Ali Baginda Hasan Baginda Husain Ali Zainal Abidin Muhammad Al dugi ka Imam Muhammad Al-Mahdi tah Abah geus ngalaksanakeun amanat Abah Ayib ya jadi Muhammad anu ngaganggu kumaha kira-kira ya tarohanana mastaka Abah sanu anu ngabongkar tarohanana mastaka Abah ya nah cenah Abah wonten gitu amanat ngalaksanakeun ieu wae anu ngaganggu ya ya aman ya tah eta tilar dunyana Abah Ayib ya dugi ka ngebakanana ya ku cara ya Ahlul Bait Nabi lain dimanian ku sabun ya sabun ya ngepakana oge hiji kapur baru siapkeun dina ember ya saemer nu kadua
cai anu aya daun bidara ya, nu katilu neme cai herang ya, tilu ember cekak wur ya, kapur barus lah cai kapur barus wur ya, ti mastaka duwi kana dampak tuh sangigirkeun balikkeun sangigirkeun di 3 kali ya ya, nu ngebakan anak ya almarhum pun bapak sarang ya Haji Sobarna ya, dua anak almarhum ya, neme tos beres eta ya, naon daun bidara tuh aya digosok-gosok ya, mun urang make sabun wae mandi man ya, tos janten kalmai kade ya, nyeri ya, gunung digosok-gosok nyeri itu ya, ulah digosok ya, entak kudu barari saya kabuyutan mah abah mesti amanat ya ayeuna, mun abah tilardonya tong waka di malian 3 poe 3 peuting bisi naon bisi keur nyaba abah godang deui ayo riweuh ya gitu, nah tak bak we lah dibakana kunaon ya, terakhir neme cai suci nu bersih daun bidara aya teh ya, melak alhamdulillah teh jadi apa aduh diana aya teh terus melak aya nu nuar atuh teh nya da teu apal jadi ya alhamdulillah enak kali deui urang dodol doa ya engke khusus ya anu teu daramang anu gaduh hajat ya urang doakeun ya nu teu damang urang doakeun ya, nu gaduh hajat urang doakeun ya urang ngadoakeun ka putri Rasul khusus ya tawasulanana ya, urang adorohan tamihan kanggo Sayyidah Fatimah Az-Zahra surat Al-Qadar 7 kali ya Al-Ikhlas 10 kali ya, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali ya, Ka'bah Aib ya orang samikeun ya, samikeun ya, margi ya darah dagingna ya Kanjeng Nabi Muhammad, darah dagingna Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaiha salam ya gitu. Tah wengi ieu oge urang hadiahan Fatihah kanggo ya pejuang-pejuang ibu ya di Nusantara nu apa ya, ibu urang oge doakeun nu aya keneh doakeun ya kumaha cenah nu aya keneh doakeun bah teu pan rohani mah nya, roh mah pan gaib atuh nya nya hirup keneh doakeun ya gitu. Dalikal kitabu la raiba fihi kaya bahan salempang mang hariwang